mantak loba urang usahakeun fisik urang teh diolah dengan berbagai olahraga memang dititah ku Gusti Allah sehingga gagah awak urang, sehingga sehat awak urang. Sehatna awak urang teh dicoba ku urang aya nu nyupiran kontainer ti Cilejet datang ke Surabaya bolak-balik kuat teh. Taruhlah meureunan jadi supir mah urang dieu mah jarang eta tah Maluku, urang dieu mah ngawaluku 1 hektar ku sorangan bae siapeun jasa. Macul ti isuk datang ka zohor istirahat sakedeung macul deui datang ka asar kuateun lantaran sehat. Ngandelkeun sehat awak doang tapi ruhani na gering. Macul masa hektar kuatin tapi ketika neuleuh masjid nu sakieu hebatna agrengna ngadenge suara azan padahal imahna ngarendeng jeung masjid teu kuateun asup ka masjid teu kuateun. Pak Kapolsek aya di dieu soteh lantaran fisikna sehat ruhanina sehat kuari wallahu alam isuk mah keur carita ieu mah tapi lamun urang ngebogaan fisik doang sehat ruhanina teu sehat moal bisa urang ngadengekeun ayat suci Al-Qur'anul Karim, moal bisa urang nyaritakeun tentang kalam-kalam ilahi, nyaritakeun tentang kalam-kalam Kangjeng Nabi, nyaritakeun tentang kalam-kalam ulama, moal kuat mantap urang eusian geula ruhanina supaya ruhani ieu sehat. Lamun urang ngabogaan ruhani sehat ditambah ku jasmanina sehat, urang Irak kita perang ngalawan Amerika lantaran fisikna jeung ruhna sehat siapeun. Urang Suriah lantaran sehat fisikna jeung ruhanina ngalawan Amerika siapeun. Urang Turki ngalawan Amerika siapeun. Urang Indonesia waktu perang lantaran ngabogaan sehat awak jeung ruhani siap ngalawan Belanda. Kuari lamun urang diserang ku Amerika, urang ye kuari diserang ku Amerika ngabogaan fisik doang ruhani nagring moal kuat perang kajen ku kumaha. Moal kuat perang. Emang perang ku senjata aja lain. Perang mah cek Kangjeng Nabi teh kudu ku keyakinan jeung keimanan jeung keyakinan kakarak perang ngalawan kafir siap. Urang kuari mah ye mun ngalawan kafir teu kuat. Moal kuat lantaran ruhanina kanyahoan ruhanina kurang balener lantaran saeutikna nu masantren. Di Indonesia kuari santri lamun dihitung santri salapi ngan seukur 9 juta. Se-Indonesia santri salapi numurni 9 juta. Sedangkan rakyat Indonesia aya sekian ratus juta. Teu aya 1% acan. Tina 250 juta bae heulanan kuari ngan seukur 9 juta sabaraha persen? Sabaraha persen? Tuh kan eta nu 9 juta santri teh nu ngaji setengah 9 juta setengah taruhlah 5 juta nu ngaji 4 juta teu ngan di pondok doang haju nu ngaji taruhlah meureunana nu 3 juta bisa anu 2 juta teu nu 3 juta bisa ngaji nu ngamalkeun bagi 2 1,5 juta 1,5 juta nu ngamalkeun alhamdulillah aya sanggeus jadi kiai boga santri loba aya DPR asup kadinya aya bupati asup kadinya DPR asup ka kiai bupati asup ka kiai camat asup ka kiai gubernur asup ka kiai eta teh hamawereng kiai kasupan ku hama ulah bangga kiai deket jeung bupati ulah bangga kiai deket jeung gubernur muncan bisa eta teh ternyata horenganan penyakit nu obatna
Nah ya santri nu 1,5 juta nu jadi kiai kuari naik panggung hidup rahmat kankernya neta kiai. Jadi tinggal kuari 500 kiai sa Indonesia 500 kiai mal kabetrak kuari lamun perang mal kabetrak. Nah gitulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, dengan 2 kekuatan fisik jeung ruhani insyaallah urang bisa wauh jeung Allah, dituduhkeun ku Kangjeng Nabi urang, nu dilanjutkeun ku para sahabat, diteruskeun ku para tabi'in, atba tabi'in, para aulia-aulia Allah, kabelah dieuna ku para kiai-kiai nu geus wauh jeung Allah Subhanahu wa taala. Nu nuduhkeun ka Allah mah kudu jelema nu geus wauh ka Allah. Moal anggeus nuduhkeun politik jelema teu apal politik. Moal beres jelema nungtun ekonomi lamun nyanana teu jaho ka ekonomi. Moal beres jelema nyaritakeun budaya mun jelemana henteu apal budaya. Moal nyaho jelema nungtun ka Allah moal bisa mun encan nyaho ka Allah. Kuari urang neangan penuntun nu nyaho ka Allah hese. Gitulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Ketika boga ruh kemudian ruh urang teu diurus, sanajan awak urang sehat, sanajan awak urang seterek, ketika ruh urang teu diurus, ketika ruh urang teu cager, maka naon hartina ieu boga awak sehat lantaran ruhanina gering. Kanyahoan ruhanina gering kumaha kiai? Kanyahoan ki ruhanina gering mah kieu, dahar mah gembul nginum mah loba, nonton TV ti isuk datang ka zohor kuateun, tapi ketika aya pangajian heuh ae bae. Ieu rohanina gering. Ketika aya suara azan lain gegeraan ka masjid, ieu rohani gering. Ketika aya siraman-siraman ruhani nyana henteu naon kitu ngaranna mencerna, ieu rohani gering. Lamun ibu boga salakina gagah fisikna bagus tapi ruhanina ieu teu cager. Ketika ibu dikekepan ku salaki, salakina tilok salat, eta berarti ibu dikekepan ku nu boga ruhani na edan. Lamun ibu boga salaki teu salat, eta rohna edan sebenarnya. Sarua salaki mun boga pamajikan teu salat, eta ge sarua rohna edan. Jadi lamun pada teu salat nu edan jeung nu edan sedeng tah kos kitu mah. Oh masalah. Nu edan jeung nu edan. Kula tadi salat maghrib rencanana di dieu lantaran aya tamu heula. Akhirnya 6:30 berangkat salat di Al-Amjad. Perkiraan kula di Al-Amjad salat pasti rame. Hiji masjidna agreng, 2 di kota. Begitu datang kadinya langsung sawara urudu langsung kula naik ka luhur. Imamna suarana bagus, wauh kula ge imamna. Makmumna dihitung aya 6. Salat maghrib tadi di Al-Amjad genep, imam makmumna genep, jeung imam 7. Masya Allah tuh nyampe 10 aja. Ya Allah ya Rabbi, da ieu berarti kan gering eta ruhanina. Lamun urang carita awak supaya sehat gampang, awak supaya sehat aya dokterna nyaritakeun tentang vitamin, tentang obat dan lain sebagainya. 4 sehat 5 sempurna geus teu aneh deui. Tapi ketika ruhani urang nu gering, ieu kudu ka mana ieu? Awak urang di mana-mana sehat, ngadahar naon bae geungeunna. Ngadahar jeruk karasa mun amis-amis mun hasem-hasem. Ngadahar apel karasa mun amis-amis mun hasem-hasem. Ngadahar sayur dan lain sebagainya sehat karasa ngeunah jeung teu ngeunahna.
ruhani urang ge ruhani urang makananana ieu adalah salat, makananana zikir, makananana tasbih, makananana tahlil. Nah ketika awak urang diajak salat teu daek, diajak maca Quran teu daek, diajak zikir teu daek, berarti ieu ruh gering. Eta ruh teh gering, geus teu kudu nyaritakeun ka saha-saha bae maka urang beheulanana. Hei awak, sia si ieu saminggu samingguna ieu sabaraha juz sabenerna ieu sia kabeuki sia. Tanya roh urang. Sajuz apakah 2 juz saminggu? Tanya. Roh. Ari sia beuki henteu si maca Quran? Henteu. Maca tasbih? Henteu. Zikir malah ulama mau zikir puyeng jakna. Iya berarti roh teh gering. Ahli-ahli Allah kan bakal nyaho sakumaha dokter nyahueun ka jelema ieu teh sabenerna mah influenza, ieu teh gering teh darah tinggi, ieu teh gering teh kencing manis, ieu teh gering teh nyahueun dokter fisik teh sarua dokter ruhani ge nyahueun kana ruh-ruh anu garering nu araredan. Bisa nebak sebenarnya mah misalnya kiai eta si kapolsek rohna edan apa henteu kukulah ditelau katebak kukulah bae. DPR misalnya eta rohna sebenarnya edan gering apakah nyana sehat nyaho kula mah bener kula mah wajan ngomong dalil ka kaler ka kidul ka wetan ka kulon atuh dokter teh nyahoeun ieu gering ieu sehat ieu gering ieu sehat atuh kiai ge nyahoeun ieu mah kiai gering ieu mah kiai sehat atuh nyaho sanajan di kopeahan di udeng-udengan gering mah gering bae. Aduh cenah kiai ulah sok kitu aing mah deuk kitu bae aja. Gering. Masya Allah hari. Lantaran iya bupati bege bupati datang ka kiai lain rek ngaji, gubernur datang ka kiai lain rek ngaji, camat datang ka kiai lain rek ngaji, ndek ngajakan kiai diajak ka lembahnya anak kiai dek diajak ka urusannya anak nu mantak moal bener-bener pemerintah mantak kurang mawani di Tangerang teh lamun aya pejabat teu ngaji kukula mah ka dieu sia ieu sia datang ka aing teh aing diajak ka siapa sia ku endeu ka aing ayo gerang kurang mawani lamun aing dek diajak ka sia sabaraha duit sia endek merena ka aing tuh tungtungna mah akur bejeng urang dieu lamun teu wani kitu moal beres-beres nu mantak alhamdulillah PNS Tangerang mah ngaraji, camat nu ngaraji lain setik, lurah ngaraji lain setik. Alhamdulillah Jakarta ngaraji lain setik. Cuman DPR Bogor doang nu teu deuk ngaji goblok. Kaditu ai di dieu mah ngaji ai di dieu mah. Nu mantak bupatina ka kula mah sieun di Tangerang. Sebab kula mah carekan bae. Bupati los. Namun gelut-gelut tapi duaan. Bawa budak manya yang mah gelut keur carita yuk urang babarengan ja DPR ge engke mah pae ja bupati ge engke mah maot ja gubernur engke mah modal presiden mah geus lain modal koit kiai sarua koit beusi aing ditangkap sia ka presiden koit kiai ge koit goblok sarua pada pae koit. Nah ketika pae awas awak nu ieu roh nu ieu nu bakal berhadapan jeung Gusti Allah bakal ditanya sabaraha umur maneh di dunia ku aing dibere cek Gusti Allah digunakeun naon umur sia digunakeun naon mata sia ceuli sia irung sia sunggut sia beuteung sia suku sia jeung leungeun sia dek lompat ka mana ketika urang diadili ke hisab garana di harapan Allah. Dasar sarua tuh ulah sok mangpang heungpeung. Nah nu mantak ieu urang gunakeun fasilitas nu aya nu dibikeun ku Gusti Allah. Urang dibere ilmu pake ibadah ka Gusti Allah. Urang dibere wawasan urang pake ka Allah.
urang dibere jabatan pakai ke Allah, urang dibere harta urang pakai ke Allah. Mantak naon jasa ruwa atuh bakal paeh berhadapan jeung Allah. Mantak wali Allah mah engke berhadapan jeung Allah isin amat maning kuari urang bisakeun berhadapan jeung Allah. Waliullah mah kitu diuli kumaha ye sangkan ke di hareupeun Allah teh aman, kuari bae urang cari aman, menghindar heula ti makhluk dengan modal ilmu, menghindar heula tina dunia lantaran deuk ka Allah. Ketika orang menghindar ti makhluk jeung dunia, hiji bae nu ditingali Allah. Ketika geus datang ka Allah bakal seuri sorangan, bakal indah hirup. Baheula keur zaman Gus Dur, kuari zaman Habib Lutfi, Habib Ja'far, urang mun ngobrol jeung Habib Lutfi kuari ti mimiti ka harti datang ka teu pati ka harti, datang ka teu ka harti ge kadituna. Sering datang ke Cilongok ngobrol, ieu ge marilu tajung nu karya ieu marilu cenah ge ngobrol. Bangsa setengah jam masa ka harti kene ilu seuring ada ge hahaha. Naik bae bangsa geus sajam. Nyana geus kikian we isi naon diobrolkeun cenah ku kiai. Nyana geus heuai deui, kiai ongko heuai bae tolol. Terus naik asal geus sajam setengah 2 jam geus kararieu bae. Terus naon diobrolkeun. Teu arti. Ju geus beres geus balik ka Habib Lutfi biasa jam 3:30 baliklah. Naranya ka kula, Kiai, ai tadi si obrolan anak ka harti, ai geus saruan teu. Resep doang resep. Lamun nyaritakeun ayat dimimiti dinahuan dibilagahan datang ke rahasia, datang ke lumpat rahasia tek bleh, masya Allah otak dibere kos kitu ku Gusti Allah. Ya Allah ya Rabb, baheula keur jeung Gus Dur ketika ngabahas tentang ayat nyana jago jasa tak letak plek. Ya Allah ya Rabb, kitulah ahli-ahli Allah. Nah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, ialah awak urang nu ku Gusti Allah diberi anugerah seperti kieu contona ruhani teu kadeuleu ai lain ku ahli nama, tapi urang bersyukur roh urang wauheun jeung Allah lantaran urang maca 2 kalimat syahadat, maca kalimatun thayyibah la ilaha illallah. Cukup sakitu ge ku maca syahadat, maca la ilaha illallah paeh surga. Beuh mantep biasa. Teu kudu salat cenah kiai, deuk salat teh henteu. Pokona asal maca la ilaha illallah surga. Wah tuh kos kitu baca teu kudu salat. Atuh Allah saya mah teu ditahan salat. Nu penting mah asal maca la ilaha illallah ka surga. Sakitu bae. Engke cenah eta di akhirat aku mah itu urusan di akhirat aku masih ya. Jata baya aturan-aturan anak. Nah urang kuari dibere ilmu ku Gusti Allah macem-macem nu aya di otak urang. Ketika urang neuleuh lapangan lega, kemudian aya gawangan, ilmu urang nanya ka urang, cak urang teh ieu eta si paranti naon, mun urang neuleuh lapangan aya gawangan, ditanya ku urang ari eta tempat paranti naon, jawab pasti paranti maca sholawat. Tuh seri berarti pinter kan? Lain paranti main bola. Ketika orang berangkat deui ningali euy kantor balai desa, wah iya di dieulah berarti aya lurah, di dieulah aya RW, aya RT, tempatna di dinya. Ieu kantor balai desa. Bertanya-tanya kan di otak orang, aya teh si tempat naon sih kantor balai desa? Oh paranti maca Quran. Gideg lain berarti kan paranti ngurusan SPPT. Lumpat deui urang ka kota ka Bogor, aya dinya kantor DPR. Weuy. Bertanya-tanya di benak hati urang, aya eta kantor DPR teh paranti naon eta? Beuh paranti zikir.
cakate urang lain paranti naon ngurusan rakyat maksudnya ngurusan rakyat guys ulah diteruskan sia nu nyaho otak urang teh leumpang ketika leumpang deui ningali aya bangunan di dinyana majelis taklim oh iyalah tempat paranti main gapleh ya lain otak urang jalan leumpang lain paranti ngaji liwat deui ka ditu wow kapolsek mah iyalah tempat polisi di jerona setan jeung jurig belum ditangkepan kan kunyana ya jurig tangkap setan tangkap asupkeun ka dinya penting nyana mah kuat berhadapan jeung setan jeung jurig sebab nyanana pernah jadi setan minta kuat nyana mah tuh oh salah itu urang lewat polsek nyaho urang nah ketika orang lewat ningali bangunan seperti ieu benak hati orang bertanya-tanya aya eta si bangunan naon oh masjid tanya deui paranti naon sih eta masjid wallahu alam goblok sia teu nyaho ka masjid tanya otak urang teh tanya aya teh bangunan naon masjid paranti naon bejana mah paranti salat bejana urang emang nu mentak bejana aing can pernah kadinya jadi setiap leuleuh naon bae leumpang otak urang nu mentak lamun di nagara ieu teu rapi-rapi bodoh lantaran otak urang leumpang setiap neuleuh naon bae ge leumpang ieu naon peruntukanna naon ieu naon peruntukanna naon ieu naon peruntukanna naon atuh leumpang nu mantak urang dititah tafakur ge dina ilmu thariqah teh aya khidmat aya tafakur aya zikir aya muraqabah aya muhasabah eta teh jang minterkeun diri supaya wauh jeung Allah urang teh bakal pinter geura ge ku tafakur ku mikir bae heula bakal pinter nah ketika orang ningali sosok ieu bangunan oh ieu masjid paranti naon paranti ibadah ka Gusti Allah wudi'a lis salat khususna diperuntukkan jang salat ieu masjid nu mantak lain samarangan ieu masjid teh lantaran cek Kangjeng Nabi basyiril masyaina bubunga cek Kangjeng Nabi cek Gusti Allah Muhammad jelema-jelema anu leumpang ka mana ilal masajid bubungah naon bubungah ilan nuritam cahaya nu sampurna naon si cahaya nu sampurna jannah surga jelema nu leumpang ka masjid bubungah ku anjeun Muhammad eta jelema bakal menang surga masya Allah sebab jelema pan beda motifna sia deuk ka mana sia ayeuna ieu sia leumpang ieu bangunna deuk ka kantor desa moal jauh urusanana ti urusan kos kitu pertanahan sia deuk ka mana ieu bangunna gegeuraan we anak aing ditangkep di polsek ieu urusanana kan urusan kos karitu bae narkoba sia deuk ka mana ieu bangun rapi amat deuk ka masjid lain deui pan berarti kan deuk ibadah ka Gusti Allah sanajan sewaktu-waktu mah aya nu lain ibadah nek nyokot sendal doang masalah geus lah tuh ya cek Kangjeng Nabi bungakeun geura jelema anu leumpang ka masjid mah bakal dibere surga ya Allah ya Rabb nu mantak sim kuring mikir bae ieu sebenarnya kurang sehat tapi ieu hiji hayang kapanggih jeung Adi di dieu nomor kedua hayang kapanggih silaturahmi jeung urang dieu nomor katiluna ieu urusanana masjid masya Allah begitu datang ke dieu ningali masjid agrengna luar biasa bunga hate ketika orang ningali di Tangerang aya di nu make kubah di luhurna aya saliban gereja atau mah
urang ningali deui di Tangerang ka belah itu ka barat aya bangunan gede ngan burung marakbak masyaallah kelenteng tah mah. Orenganan di Indonesia teh kompetisi aya nu ngabangun gereja teureun-eureun, aya nu ngabangun kuil teureun-eureun, aya nu ngabangun kitu kelenteng teureun-eureun, aya nu ngabangun masjid teureun-eureun. Atuh nu ngabangun gereja moal umat Islam, nu ngabangun kuil moal umat Islam. Pasti umatna masing-masing. Nu ngabangun masjid ge moal orang Kristen. Nu ngabangun masjid pasti umat Islam. Innama ya'muru masajidallah man amana billah wal yaumil akhir. Moal orang Kristen nu ngabangun masjid mah pasti jelema nu iman ka Allah, nu iman ka yaumil akhir. Wa aqama shalah jeung nu ngadirikeun shalah wa ataz zakah. Iyalah jelema asal daek ngabangun masjid berarti deuk nembongkeun iman nu aya di dadana. Sebab cek Kangjeng Nabi al masajidu buyutullah, masjid adalah imah Allah. Tudi'u li ahli sama, caang jang ahli langit. Kama tudi'u sakumaha caangna nujumus sama li ahli ardi. Lamun malaikat nu aya di alam malakut di luhur ningali kahandap kieu loba nu cararaang eta teh masjid-masjid jeung musola-musola. Sakumaha urang lamun urang ahli bumi ningali ka langit, begitu ningali ka langit loba bintang-bintang, urang ningali ka langit loba nu caraang di luhur langit bintang-bintang, malaikat neuleuh ka handap loba nu caang ieu adalah masjid-masjid. Malaikat turun neuleuh cacaang set ka masjid plek culak ceulek malaikat mana imamna ya di deuleuh mana muadzina cek malaikat di deuleuh mana makmumna. Malaikat turun di luhur. Ya Allah cek Kangjeng Nabi tudiu li ahli sama, ieu masjid teh nyaangan ka ahli langit turunnya na. Mata ulah kaget lamun urang salat sorangan di masjid jam 1 jam 2 di dieu salat sorangan sholli Allahu akbar engke aya nu kabar di tukangan urang nyana milu Allahu akbar ulah kaget eta teh malaikat milu jeung urang Allahu akbar nyana ge Allahu akbar urang geus rada empot-empotan. Isi malaikat apa nu tadi disolateun teh ye. Rempan ye. Kapolsek Onam nya nama lamun aya nu salat nya keur beut salat penting sorangan Allahu akbar. Allahu akbar. Sami Allah, milu di tukang sami Allah gua tembak lu. Emang setan bisa ditembak ya moal. Cek setan gua kentutin lu. Asal kapolsek elek ku setan. Masjid tempat malaikat turun, malaikat mentak loba nu teu kuateun, ulah-ulah bangsa orang kampung, ulah-ulah bangsa santri, ulah-ulah ustad kiai salat sorangan jam 2 poekan di dieu, poekan masjidna poekan salat kiai mah kiai udang-udang nu gede geus, udang-udangna sagede roda Vespa salat sorangan sholli sunat tahajud Allahu akbar aya itu Allahu akbar dak milu bae na kiai teh Allahu akbar iya Allah Allah kiai kajian kuku magang mal khusyuk dek ceuli datang ka khusyuk nyaho datang nyaho moal ka assalamualaikum kunaon eta nu mantak sieun lantaran teu senyawa itu mah malaikat makhluk nu halus, makhluk nu lembut, latif, makhluk anu suci nya nama teu pernah maksiat. Urang mah makhluk nu kasar.
makhluk anu urang mah murokab, makhluk anu bungkelekan bari jeung urang mah loba maksiat. Ketika urang nu loba maksiat dibarengan dibaturan ku malaikat nu tilok pernah maksiat, mal kuat urang, mal kuat ka jeung kumaha ge. Tapi ketika urang nangis teu maksiat, Kangjeng Nabi jol malaikat Jibril wawuheun, Kangjeng Nabi Musa jol malaikat Jibril wawuheun, Kangjeng Nabi Isa jol malaikat Jibril wawuheun. Kitu kene urang lamun geus wawuh jeung Allah jeung malaikat, wawuh datang malaikat ka atuh teu sieun teu naon. Sakumaha dukun lantaran jana babarengan jeung jin, malah jin diondang pan kunyana. Aya kuari gimana kana ieu? Lantaran senyawa jeung jin teu sieun ka jin. Nah urang lamun jadi hamba Allah moal sieun sebab geus biasa, bahkan urang dibaturan dibarengan ku malaikat. Nah hayang datang ka kos kitu kumaha sih kieu? Tenang, ieu heulanan ieu teh bentuk bangunan masjid jang paranti ibadah ka Gusti Allah, khusus jang ibadah nu mantap aya aturan-aturanana di masjid mah. Nu head teu meunang asup ka masjid, anu boga hadas gede teu meunang asup ka masjid, caritaan dunia teu meunang dibawa ka masjid. Lamun dibawa ka masjid dilaknat ku Gusti Allah. Sucikeun masjid mah mantap beda. Masjid sok kaambe ku ahli Allah mah. Ya masjid bagus nama, tapi ya rada bau pemerintah ya masjid. Aya duit pajegan ya masjid. Bangun haridang gajeng kaambe wae teh ku ahli Allah. Aya masjid murni ti masyarakat saaya-aya. Tiis masjid teh tentrem. Tapi lamun aya sumbangan di pemerintah teu nyaritakeun haram jeung teu haramna, asal katarajangan duit pemerintah bae masjid mah hareudang. Hareudang dipakena teh endekna heuai wae. Neangan juru masjid bae atawa tihang ieu. Eta masjid teu beres eta. Atuh aya kitu mah cenah kiai pangnebakeun mah ieu kira-kira na kaambeun teu, itu mah rahasia. Engke bae kula bebejana ka adik kula bae di itu imah. Ente cenah kuari bae hayang nyaho ieu apakah aya duit pamerintahan kaambeun teu ku kiai. Teu jak kaambeun jasa ku aing mah. Jak kaambeun. Emang teu kaambeun tuh kaambeun. Ya Allah ya Rabbi. Nah, sedengkeun ieu kapal. Ieu masjid bakal jadi kapal jaga di akhirat. Ketika orang dia engke digiring di mahsyar, sehingga digiring ditimbang amal, nu amalna bagus mah langsung sorga, nu amalna kurang bagus ya cicing heula di sisi neraka. Sehingga cicing di sisi neraka, malaikat nanya, hei urang mana ya? Si Lejet. Pimpinan saha? Ki Ilyas. Haji Iim Imadudin adik kula. Cek malaikat dia kamarana cicing di dia lain kana neraka bae. Embung panas. Atuh geura ka sorga. Teu kadeuleu jembatanna. Atuh sih da kamarana ieu. Nyaho ka mana meureun. Tidinya aya kapal ngung. Nah, masjid ternyata bakal jadi kapal. Aya merekna dirinya kapal naon ieu ngaranna? Hah? Al-Hijriyah. Kapal Al-Hijriyah Cilejet. Jelema wah aya di panitiana. Tenanglah. Teu bisa sembarangan asup. Anu gede naon kitu nyumbangna ti heula bangsa nu 100 juta 50 juta ti heula rombongan 10 juta masuk sada pinuh ta masjid rombongan 5 juta rombongan 1 juta aya ditungtung rombongan anu 500 nangkel.
Teu bisa asup ka jero teu bisa tuh. Ya geus aya pan karcis-karcisna. Mulai dek diberangkatkeun ieu ku panitia tinggal nu nangkel bae aing mah duh jakna ieu teu milu aing butuh aing milu ieu pan suku ka handap. Panas. Teu meunang naik cenah teu meunang. Ieu sakitu ayana. Berangkat. Masya Allah indah jasa horenganan ieu teh bakal jadi kapal. Pas tengah-tengah neraka bocor. Masjid bocor. Kapal bocor. Anu di tengah wae panas. Kunaon bocor. Bocor kapal bocor. Wah, marangtung atuh kabeh lantaran bocor atuh. Biasa teu ada kaluhur. Cak panitia kok bisa bocor kieu naon ya? Coba malaikat datang ya kunaon ieu jadi bocor diambean ku malaikat duit bupati. Bocor masjid sakieu bagus dan ke bocor ya Allah ya Rabbi datang mah datang gak dihitungan harideung. Gusti Allah lagu. Nah iya urang lamun nyaritakeun padu jadi masjid teh gampang. Padu indah hagreng gampang, tetapi nilai ruhanina. Lamun manusia aya jasadan, aya fisik, aya ruhanian. Buah ge. Urang mun nyaritakeun buah nu mantak urang titah ngadahar buah lantaran aya ruhanina di dinya teh. Aya enzim nu aya terkandung di buah. Ketika ku urang didahar enzim eta lah anu bakal jadi nyehatkeun gawak urang teu kadeuleu tah mah ruhanina teh tegarana. Masjid ge sakadar jadi mah gampang bae proposal terus bae diaben-abenkeun tetapi ruhanina Masya Allah lamun baheula zaman almarhum abah kula aya tamu ti seberang di Aceh tamu terus ke Merak ti Merak langsung ti mana ke Merak ti ditu heula ti Bakauni ke Merak ti Merak nyana neuk leumpang ka Cilongo ka abah leumpang begitu leumpang deuk salat ti Merak keneh deuk salat Masya Allah ku Gusti dibukakeun hijab asal nyana ka masjid sakitu agrengna masjid kadeleuna loba kotoran tai teu jadi nyana berangkat deui aya mushola bagus begitu asup ka mushola pinuh ku tai terus bae leumpang nyana neangan mushola atau masjid anu suci anu bersih teu aya ayalah nyempil di Serang aya masjid aya mushola nyempil jore begitu asup tah eta mah teu katingali kokotor di dinya lah salatnya dirinya langsung lempang deui ti Serang terus menuju Cikande kitu bae asal deuk salat ke masjid ke mushola selalu ditembongkeun ku Gusti Allah kotoran-kotoran datanglah ka Tangerang datanglah ka almarhum abah kula nyana nyaritakeun sepanjang Merak Tangerang Serang Tangerang seperti kitulah eta keur zaman harita wallahu alam mun zaman ayeuna ambean ahli Allah geus lain dedengan ahli Allah mah geus lain kuari mah paronjang-ronjang ancul-anculan hanya sekedar zahir jeung zahir bae ieu lah tepati urusan ruhani lamun kiai ngurusan zahir jeung batin lamun ustad ngurusan zahir jeung batin lamun lurah ngurusan zahir jeung batin lamun pemerintah ngurusan zahir jeung batin jadi titah kapan urang sebagai ulama jeung umaro titah berdampingan lantaran dua sinpani eta beres dua eta beres umat teu beres nu dua eta moal ecreg umat dititah urang teh babarengan asal sahiji haluan ka Allah nu ngatur negara acak-acakan nu ngatur agama moal beres jang pengaturan agama kiai jang pengaturan agama politikus babarengan politikus jeung kiai nu tujuanana dek ngarapihan bangsa negara jeung agama rapi atuh kajian kumaha ge itulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah nah iyalah masjid buyutullah imah Allah nu dina Al-Quran dijelaskan
fi buyutin adzinallahu an turfa'a wa yuzkaru fiha ismuhu yusabbihu lahu fiha bil ghudwi wal asal rijalul la tulhihim tijaratu wala bay'un an dzikrillah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah yakhafuna yawman tataqallabu fihi al qulub wal absar wallahu alam bimuradi fi buyutin di bangunan adzinallahu nu Allah ngizinan anturfa'a wa yuzkaru fihasmu titah diagungkeun dimulyakeun jeung disebut-sebut ngaran Allah. Allah teh nyebutkeun hiji bangunan nu silakeun asma kaula disebut, asma kaula ditutur, agungkeun bangunan eta, mulyakeun bangunan eta, jang paranti nyebut asma kaula, jang paranti nutur kaula. Naon eta teh? Masjid. Yusabbihu lahu fiha bil ghudwi wal asal. Silakan sucikeun Allah di masjid. Dek isuk dek sore. Terus daya eureun-eureunna paranti nyucikeun Gusti Allah ialah masjid. Urang beda. Wiridan di imah. Salat urang di imah, sholli sunatul hajat, Allahu akbar. Beres ngawirid urang. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Idz qala Yusuf li abihi ya abati inni ra'aytu 'ashara kawkaban wasyamsa wal qamara li sajidin baca 75 tiupkeun ke arah sarwiti fuh urang ngawiri di imah angel kadi ijabah coba di masjid sholli Allahu akbar beres a'udzubillahi minasyaitonir rajim inni ra'aytu idz qala Yusuf li abihi ya abati nu kuduna 7 poe sarwiti kakarak daekeun 3 poe geus edannya di masjid balain deh kata gue irida di masjid dek jadi dek enten di masjid mah di masjid fi buyutin adzinallah an turfa wa yuzkara fiha ismuhu yusabbihu lahu fiha bil ghudwi wal asal saha teh anu kos kitu teh rijalul la tulhihim tijaratu wala bai'un jelema-jelema anu henteu disibukkeun ku perdagangan nu henteu disibukkeun ku jual beli sanajan keur dagang sanajan keur jual beli sanajan keur tani sanajan keur di kantor ketika ajakan Allah datang ninggalkeun daganganna ninggalkeun sawah ninggalkeun kantor rijalul la tulhihim tijaratu wala bai'un an dzikrillah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah kunaon sih make kos kitu keur di sawah ngadenge suara azan padahal keur macul ngadenge Allahu akbar cak petani pacul hampurannya maneh dek disimpen heula di galeng titip ulah ka mana manehnya cak pacul aing mah ka mana cicing cak pacul ka mana salat polisi di kantor Allahu akbar periwit ditendeng ngampura heula periwit cak periwit dek ka mana panggilan Allah leuwih mulia batan maneh mangga tuh kan di DPR Allahu akbar tinggalkeun kantor dek ka mana cak kursi teh keluar dek naon dahar beda DPR mah lain ka masjid atuh beres di DPR ya Allah ya Rabb Gusti Allah do agung ieu masjid rijalul la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah kunaon sih make jeung kedak amat ka masjid komo ustad mah santri kiai asal adzan masjid sebab kadengena suara muadzin Ki Zaid misalnya azan Allahu akbar kadengena mah suara Zaid padahal utusan Allah ajakan Allah lain Zaid anu di deuleu Allah mah Masya Allah karim ke masjid sholat nah rijalul la tulhihim tijaratun tesibu ku dagang tesibu ku jual beli tesibu ku tani tesibu ku bisnis tesibu ku kantor berbagai aktivitas tinggalkan kunaon emang ya khafuna yauman sieun ka hiji poe nu mana poe anu tataqallabu fihil qulub wal absar anu bakal goncang hate jeung mata
neuleuh naon neuleuh pandangan neraka. Rempan jasa lamun urang ningali engke jaga poe yauman tataqallabu fihil qulub wal absar. Nu mantak ahli Allah mah cepet ka masjid lantaran inget ka yauman tataqallabu fihil qulub wal absar, neraka kiamat. Nu mantak para pejabat urang lamun di Jakarta ningali indah jasa ketika datang waktu sholat nyana teh mukaan sapatuna. Kula sering sholat di Tangerang polisi dibuka sapatuna kula kieu bae di sisi cek kula teh kiai mah teu kudu muka sendal jeung kudu make sapatu jeung make sendal babari kieu jatuh make calana tinggal wear doang panjang babari kan. Eta mun deki indek naon ge kitu bae meureun maksudna tinggal nyingsatkeun bae. Tapi lamun neuleuh polisi abri bangga kula mah datang ke masjid asal-asal buka masyaallah. Ieu lamun eueuh imanan nya moal daek ka masjid aya imanan. Sanajan di dieuna aya balokan, aya bintangan tapi tetep bae awak sakadar awak lah dek disujudkeun ka Gusti Allah pan hebat. Nah iyalah istimewa jasa kunaon eta polisi nu daek salat inget ka yauman tataqallabu fihil qulub, eta abri nu daek salat inget ka yauman tataqallabu fihil qulub, eta pedagang nu daek salat inget ka yauman tataqallabu fihil qulub wal absar. Ngeri engke jaga naon hartina ieu jabatan, naon hartina ieu kakayaan, naon hartina ieu kemuliaan, lamun ke di akhirat kan sakadar jadi beuleum neraka. Tinggalkeun salat, masya Allah indah jasa. Tinggal urang ngabebener salat nu rapi, jangan ngabebener salat mal aya di SD. Pernah di SD di Pagahan salat nu rapi eueuh, di SMP beuki eueuh, SMK beuki tawuran ka belah ditu, SMA moal aya sugan di Trisakti aya ngaberesan salat eueuh, di UGM sugan ngaberesan salat moal aya, di UIN we di UIN atuh guruna ge guruna teu barisan salat. Maksudna salat nu asli anu tanha anil fahsya'i wal munkar sekedar kuka mah ambal aya salat leuwih. Nah makana belajarlah salat nu rapi. Di mana belajar salat nu rapi? Eueuh deui di pondok pesantren. Madak lamun jelema geus mondok geus sorga we tah geus sorga tah mah. Sia di mana ya kuari belajar pondok mana? Pondok pesantren modern apa salap? Ieu budak mun hayang nyaho ibu-ibu jeung bapak-bapak ka penghuni sorga eta budak santri. Eta budak santri teh penghuni sorga. Eta mun hayang nyaho mah mun hayang penghuni neraka eta. Nu teu salat. Tuh ieu kuat ngabeberes salat. Imimiti nyaritakeun caina, kemudian syaratna jeung rukunna, kemudian kabelah dituna terus dirapi datang ka indah. Nu mantap kaya jelema seorang sufi dahar nginum dahar nginum kuari geus eueuh jang dahar aya ge hiji-hijina baju dijual kunyana. Saenggeus dijual ayalah nu meuli. Alhamdulillah pakai dahar duit. Ai isukna datang nu meuli nak nganterkeun baju. Cekna Pak Kiai, kula kemari meuli baju ti Pak Kiai, mohon. Ieu mah dianterkeun deui. Emang kunaon? Lantaran ieu baju bolong cekna mantep kula mah teu narima. Ceurik tak Kiai. Ceurik lain lalagaan. Datang ke teu bisa diparepe, ceurik we. Datang ke nu meuli Kiai hampura, ieu mah dianterkeun bae tapi duitna mah teu kudu dibalikeun. Buki ceurik bae. Cipan Kiai kudu kumaha ieu? Ceurik. Kiai hampura, ieu mah baju mah cokot bae ku Kiai, duitna mah kajen teu kudu dibalikeun. Beuki ceurik bae. Ditungguan guna nangis aya sajamna kakara kreda Kiai
hampura ima baju lantaran teu kapake ku kula dibalikeun deui ka kiai duitna teu kudu dipulangkeun geus beri to ceurik deui kiai pan ceurik bae iki ceurik bae ditanya kiai nu mantak ceurik kunaon sih lain yang cerikan baju mah dibalikeun deui ka Abah Haji ka dieu dibayar deui insyaallah aya keur diridokeun we masalah tapi lain eta naon tuh kiai anu jadi masalah teh ieu urang lamun di akhirat beramal diangsongkeun ka Gusti Allah ku Gusti Allah dibalikeun ka urang teu ditarima percis kos kieu sedih jasa baju bae ge baju geus dibeuli dibalikeun deui sakieu sedihna kumaha engke lamun di akhirat amal-amal urang salat urang puasa urang zakat urang ngabakti dan lain sebagainya diangsongkeun ka Gusti Allah cak Gusti Allah ieu mah aya cela aya aib nu kos kieu mah aing teu narima plus dan sia teu kumaha coba teu pernah mikir urang datang ka dinya amal urang teh mun dibalikeun deui lantaran cela ti kumahaeun. Nah kos gitulah ahli Allah mah ceurik teh lain nalegan ceurik masya Allah kari kos kula nu sok dirongengkeun ku kula teh aya kiai boga pamajikan 4 hebat jasa pan tama kiai boy ilmu aya di nyana gagah aya di nyana pinter aya di nyana sugih deui 4 pamajikanna ngan cak nyana teh kieu kulantaran 4 gilirna nu ngagilir awewe jadi kiaina di imah bae mantep eta ku situ teh tuh kapolsek geus hayang ngajan ku kumaha ge nyana makenan jadi awewe nu gilir supaya kayak kaditu balik ka isuk ka dieu kayak balik aduh nikmat jasa teh anugerah lain leutik-leutik anugerah teh barang penting ieu teu datang nu kolot sekena ieu datang nu kolot pre malam ieu geus aing lah isu penting nu kadua datang deui bae ceu datang katilu penting nu katilu teu datang deui bae kaopat penting nu kaopat teu datang deui bae je cek kiai 4 ku 4 mah hiji-hiji acan kumaha oreng ieu si cek. Nah kebenaran di lembur eta anu ngariung nyana nyarita kan ngaranna ge kiai dibere waktu dulur-dulur sadaya geus beres ngariung nya nyaritakeun kepentingan nu boga imah nyana nyarita urang lamun boga pamajikan kemudian pamajikan ngaladenan urang eta teh sarua jeung ngabunuh Yahudi 70 ganjaranna kumaha jasa sakali deui lamun pamajikan ngaladenan salaki sarua jeung ngabunuh Yahudi 70 kadang eta ku pamajikan 4 teh mau gorenganan lain leutik ganjaran ceuk masya Allah eta pas kiai na balik ngariung mulai nu kolot datang waalaikumsalam aya naon kula kabita ngadengin taju 70 sakina kula deuk ngaladenan kakak wah siap atuh sakira der beres balik nu kolot nu kadua datang waalaikumsalam iya naon ieu kula tadi ngadenge kakak bu masya Allah kabita disuk gede jasa orang ganjaranna jadi kula hendak ngaladenan kakak siap berdei 2 geus beres dana balik tilu katilu datang deui waalaikumsalam aya naon ieu kula kabita jasa ganjaranna tadi sarua jeung maehan 70 kula ge hayang deui atuh siap geus rada leutik siap lah siap geus beres eta nu katilu nu kaopat kasubuhnakeun datang waalaikumsalam ya naon kula kabita ku ganjaran aduh atuh ieu mah lain ngabunuh Yahudi aing nu paeh eta kos karar itu ganjaran mah ganjaran bae budak atuh aing isuk digotong ka rumah sakit. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, urang inget kana yauman tataqallabu fihil qulub wal absar, maka umat muslimin mimiti daek nyadiakeun lahan
naik ngabangun belah dituna ngarumat belah dieuna nu paling istimewa adalah ngesianana. Iyalah innama ya'muru masajidallah man amana billah. Mual Kristen nu ngaramekeun masjid, mual Yahudi nu ngaramekeun masjid, mual Buddha Konghucu dan lain sebagainya, umat Islam lah nu ngaramekeun masjid. Tetapi ngaramekeun masjid mah butuh ruhani. Geus lamun ruhani na edan tetep bae moal rame ieu masjid. Nu ngaramekeun masjid anu ruhani na cager, maka jangan ramekeun masjid ruhani na tingkatkeun. Cara ningkatkeun ruhani ialah di pondok pesantren. Lamun ibu bapak geus karolot ku arieu geus karolot hareup panjang mondok anak ke pondokkeun anak geus eueuh incu indah jasa ke lamun di akhirat ibu anak nama santren saenggeusna ditimbang amal ibu kurang bagus amalna engke bisa ditulungan ku anak lantaran anak teh jadi waladun sholih. Itulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Nailah sosok bangunan masjid sanajan dibangun sarua material tina bata besi semen pasir jeung sajabana, tetapi setelah jadi masjid berbeda, jeung kantor DPR berbeda, jeung kantor bupati berbeda, jeung kantor balai desa berbeda, jeung nu sejen-sejen lantaran peruntukanana ieu mah adalah fi buyutin adzinallah an turfa wa yuzkara fiha ismuh. Nah kitulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, yuk urang tegeran ieu masjid, jang negeran masjid lain sakadar fisikna tapi ruhanina. Ketika ruhani urang geus mantap cicing di masjid kajen kukumaha ge betah bae. Nu mantap teu betah cicing di masjid lantaran ruhanina urang